Sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu geus puguh muriang. Oh bener anak kula nu leutik ceurik bae. Asal hayang nyusu ceurik, asal hayang nyusu ceurik eta. Tolol dukun yang nu datang ka dukun bloon kabeh. Kabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae. Dukun bloon nya bloon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ulah sok nyanyahoanan nu mentak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang hitung anak caraka data sawala anak cilaka bapana kabawa-bawa. Iya. Ilmu gaib bloon teh kos gitu. 40 poe teh ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya aya datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Dulur dukun urang datang lantaran hajat teh masalah. Nya ongkos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ka jero ieu endek nuturkeun. Tuh si hadeta ieu geus sarua tah. Datang ka dukun, dek nanya problem ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dukun apa sih? Lah seueur sia kos nyaho pan sia sok ka dukun tah. Yang serikeun ge nyaho buru. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Da kos kitu. Ayeuna ieu puguh kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawar. Arang ku hari nu geus datang ge haju balik deui. Teu jadi. Ju liwat-liwat bae. Ku kula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu. Poek atuh lampuan ku sia. Engko sa tapi teu kadeuleu we. Oh, sase yang ngaran. Jupri. Dihitung anak caraka data sawah. Jupri. Oh. Itu kang ini masih aya nu ngawarung kan? Aya. Ada dulur kene kan? Bener. Belah hareup aya deui kan? Heuh bener aya. Memeh eta mah sia maju kan? Bener maju. Lamun eta tangkal Ambon tuan, lamun eta tangkal buah tuan. Nah kulantaran eta jelema tuan wae. Heuh bener aku. Gali ge di hareupeun imah sia. Aya bungkusan-bungkusan. Gali ke bawah ka dieu. Eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun. Gali bawa ka dieu. Gali bener aya beuki yakin bae. Oh bener. Ieu bangsatna cek. Ieu nu kos ieu. Oh sia geus kebel ieu mah. Pubulanan ieu mah kos ieu mah. Ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun. Maksudna atuh deuk dibalikeun deui ilmu salah, deuk ditanggung bae ku sia teh naon. Ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon karana apel juring, jeruk juring, lilin juring, aya duit juring segala. Macam-macam juring kabeh bae. Aya nu ngadarna mah kula. Tolol teh dukun. Ieu pibakalunana. Ieu bakalna merambat ieu. Mun sabulan deui gaib tangaranna. Sabulan deui bakalna anu. Tambah sabulan deui bakal anu. Geus puguh muriang. Oh bener anak kula nu leutik ceurik bae. Asal hayang nyusu ceurik, asal hayang nyusu ceurik eta. Tolol
jeung nu datang ka dukun bloon kabeh. Tabejakeun ceurik anak hayang nyusul wae. Dukun bloon nya bloon. Eta kos kitu. Situ. Ieu hese kana sare. Bener, ulah ge lamun keur ngopi itu hese. Oh, mantap ge, dukun blokon nya bloon. Saha nu keur ngopi hese atuh. Acak-acakan bisa deh. Eta teh beres kabeh. Eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta. Eta nyaritakeun kos kitu. Salat 40 poe, 40 peting teu ditarima. Ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib. Di Gusti Allah kunci gaib mah, ilmu gaib mah. Urang mah manusia nu lemah. Urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah, kicep nang Gusti Allah. Segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup. Wah, ilmu jurig teh nu kos kitu. Urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig. Oh, eta wa indahu mafatihul gaib sing aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama. Nyanana ge kaget sabenerna mah. Ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget. Nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa. Debus mah bisa ditarungkeun debus mah. Karomah mah teu bisa. Engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere. Karomah teh mantak aya wiridan, babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun, bacaan ku urang tiupkeun jadi duit. Ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah, tama digunakeunana ketika model kieu. Di dieu ka Surabaya, barang datang ka Surabaya, leungit duit urang, deuk balik ka dieu mendesak. Eta ge mentah heula coba ka polisi. Mentah heula ka polisi urang. Pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu minta sama gua. Tak polisi. Sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah, jangan paranti jelema nu kasasar kurang. Eta aya jatah di negara. Kate dibere ye ku polisi teh ye. Hese kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot kurang daun. Tak, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Aku teh mau dianggeuskeun ku aing babacana ieu. Dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge. Ditiru engke na ieu. Sia mangan hayang sugi blon pan sia mah. Nyegik ngaranna tamatu. Nah, buka ku urang. Bak. Saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit, mun mobil sabaraha duit, mun naik pesawat sabaraha duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae bana. Babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya nama atuh. Sia harayangnya. Wah, Ki Hairun mah heula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tak. Gitu. Sakali deui bareng naik kareta sakali deui di Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui. Pan teu daek jadi sakina teh ieu. Nya ge sarua aya magolna. Magol tiup dipijeun bae ku nya. Geus lah mangke bae. Ngan teu kadeuleuan ku masinis. Teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis cenah mah kieu bae teu kadeuleuan. Jadi tah mah dua macam, ima jadi duit wa ima teu kadeuleuh. Maning mana tah? Asana maning teu kadeuleuh bisa maling batur. Emang siapa pikiran kitu wae jeung. Nu mah teu dibayar ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleuh deuk maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah, nu maha gaib Allah
Subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Eueuh nu nyaho. Aya kuari tah. Universitas teh aya anu boga gelarna naon kana? Gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SAG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu sakasa SAG teh. Nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illa hu. Eueuh anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Eueuh anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Eueuh anu nyaho illa hu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hazaman kibe ka dieu teh. Atawa datangkeun kana ka dieu tah katungtung ceuli Allah terserah deh kumaha we akur we eta kacamata syariat. Delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendeunan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud nu 7 teh kudu napa tarang. Koduana 2 dampaleun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud. Make kacamata agama rapih jasa. Terus diu tahiyat itiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Tambahan kurang ku adab. Make amamah, make udeng-udeng. Sit. Make udeng-udeng, make buntut. Buntut teh dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun kitu na. Salah. Ulah masih dikeun buntut kos kitu. Pek dek kumaha ge. Nya, make irtida tambahan ka dieu. Lamun tawaf ittiba ngaranna, lamun salat irtida sunah. Sunah ka dieu udang-udang make, kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun. Hareudang. Adab-adaban. Rapi geus Allahu akbar. Rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapi. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, mimiti gubernur, bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisa, pamalingan ge bisa. Salat mun sakadar sakitu bisa, hayang make jubah aya tokona. Hayang make sorban aya tokona. Teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya tah mah hayang kos kikituan mah. Rapih jasa jana ngaji. Deuleu kurang make kacamata toriko batin. Dideuleu kurang coba. Kadeuleu ieu. Lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayaripul riya ilal murai. Moal nyaho kana riya kecuali nu sok riya. Urang nyaho katatang jelema teh. Ieu jelema riya. Pan sia nyaho aing baheula kos kitu. Kos kitu teh riya teh aing. Ieu teh jelema mabok ke kanjeng. Mana aing keur ieu mabok kos kitu. Eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik ngajago. Eta jajawaraan ka jelema. Kok nyaho aing baheula. Kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta. Nyaho tah geus nu riya
nu ria nu sok ria kan nu ria nyahoeun. Nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas kan ikhlas bakal nyahoeun. Nyahoeun jasa. Ketika sholat Allahu Akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ka budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh. Eta kula ngobrol jeung abah. Si itu tuh nu di belah juru ikhlas sholat. Kula ngawuleng. Kok nyahoeun ka ikhlas? Henteu, kula teu ngajawab. Geus bae terus balik tarawih teh bareng. Menang beureun 3 poe ngomong deui. Si eta mah teh cenah tarawihna bagus ikhlas. Kumaha ngayahokeun ikhlasna? Dia hese. Urang ditatanya beusi dicarekan. Ngan dina hate bae pan abah nyahoeun kanu ikhlas. Teu kaharti ya. Teu kaharti beus teu kaharti. Geus rada kebal dia geus aya geus puluhan. Tah ngomong deui bae. Lain nu eta nuturkeun. Tuh, eta tah si eta teh ikhlas tah. Bagus asa salat tah ikhlas. Beuki puyang bae. Nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin. Geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun mengan barang deuk bae. Dibaca ku urang di kitab. Oh, atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan. Pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu. Aing ge kos kitu teh ikhlas. Aing ge kos kitu teh khusyuk. Nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk. Kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan. Aing teh kos kitu khusyuk, itu ge khusyuk. Jelema suserian sorangan bae. Nyaho urang kuna mabok kepaayang budak. Emang kuna aing ge paheula kos kitu. Tuh ya, ya. Teu sarua bae. Jelema susumputan pamalingan di budak. Emang budak aing baheula maling. Tah pas kitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk. Nu mantak layarikul wali ilang wali. Moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajenengan lirikanana oh wali. Naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya. Aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak. Henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapi-rapi. Allah. Oke, mau. Diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik. Lalagaan keneh. Mah kanyahoan. Kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ke kanyahoan tina diuk ge tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung gideuk bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna. Jadi kudu keluar bae ya suku dua hareup teh jang nyepak sia. Ieu geus kaja. Geus kitu bae. Mantap ke lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas. Embungeun nya nama ka anda. Asa boga musuh bae pan baru pencama tolol. Eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang kitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatamma fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul bukhari sakumaha dina kitab bukhari cikangjeng nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukeun isuk teu sabenerna mah nemantaknya hudang begitu hudang teh baik jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing dek dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ka eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jas eta mah jeung Gusti Allah tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahya ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isuk apa bakal diberangkatkeun apa bakal teu bakal sehat bakal teu bakal hirup bakal teu tak ahli makrifat mah kos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih kene syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan tak eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarana datang ka hideung syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui begitu hudang nya teh rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kitu ieu mah kudu dibawa ka grogol Naya 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham illallah. Nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna nu nyaho tanu di jero rahim kecuali rubah gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsun madza taksibu goda. Nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nu nyaho di tanah mana urang bakal pae. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang teh eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui di piceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang nah cenah aing mah dipiceunan teh ulah paeh bae paeh bae tah bang kayak gitu deui ku malaikat aya deui
Jadi ku malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui kan kitu bae kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil mata eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nya sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ya hujan gede ya subuh-subuh centrang deui urang geus kasieunnan ngadengikeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa subuh kabeurang panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede jeung atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae lu hajat ti kaler ti kidul teh wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun kadinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku ini di hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku Allah hujan bae aing cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu peangan ku sia halu ayun-ayun ku sia halu wacana ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek ku sia Allah geus sempak sagala di luhur kenteng wah geus macem-macem asal anu hajat teh geus sempak ambalae di luhur kenteng Allah jasa Masya Allah tetap hujan bae cek ku sia dihujankeun bae ya Allah ya kan la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan nu bakal terjadi di tegalan nu bakal terjadi di padang pasir nu pada bakal terjadi di gurun aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa-Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional anu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyaho aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyaho aya sabaraha kuda Allah nyahoeun aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasireup-sireup katu-batu mah Allah nyahoeun eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ayat ieu tancepkeun ka jero hate plakeun kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing nyahoeun pamajikan aing nyahoeun tumak teu kanyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sireum nyahoeun Allah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu sehat sabaraha anu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun ka mata urang boga kayakinan ieu jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun asal nyahoeun mah isin urang ka Allah isin amatnya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya piceun TV ganti isin urang ka Gusti Allah teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah sangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun lamun eueuh diu ulah kena kadeuleuan
diuk rapi gejebur gegera Allah nyahuan biasa batur teh nyahuan Allah urang mah lain griwol wih siapa gede mah tuh ya bloon udah ngadu nu kos kitu Masya Allah wa ya'lamu ma fil bar Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyaweun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyaweun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut ti mimiti pulau nu gede jeung urang ge pulau-pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh matak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna ya pulau Untung Jawa ya pulau Putri laletik kebelah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mah disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula letik maka dieu teh nae gete ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahimanyang ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji we geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun gos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahueun Gusti Allah luasna laut nyahueun jerona laut nyahueun eusi laut nyahueun aya kakap sabaraha di jero laut nyahueun biasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahueun ieu kari mata katulah sieun teu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahueun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dekat tahajudan ya tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan dah ayeuna naon beres tinggal wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan usolli Allah berbalik anjing naonnya ingat ulah we tadi pae aju bae diuknya eta ai salat masjid ai diuk teh coba ke kadu borangan deh les dia kos bungkung ngaku sia kos kitu salat masjid Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani set les ngopi biasa kertek-kertek ke mana sia ka dieu atuh salat bae atuh ai diuk benang tangan segala ka juri ka dieu sia ai wani mah ka aing ngaroko deui kaluar di dalam jauhna naon kudu ai salat Allah kerbek naonnya jelema nyana kene beda coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua tah eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan tu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya serta mah kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teh kunti anak galak memonon juri galaknya serta asal liwat ka dinya galak hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di kampung Salam hadiran si eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka hadapan panggung hees nya mah teh nyahoun bratayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teh nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye saya kira jangan sepi ya geus cancang ya barang geuleuh jam 3:04 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ieu sieun
eueuh di jalan iwan teh ka kuburan eta. Ta eta sieun tanyana ta sieun. Manya aing di dieu bae deui. Manya teu balik teh teh subuhna pan ngaji. Lah, geus aing mah manya eleh ku juring cek cenah teh. Lewat aing ka kuburan geus siapkeun mah kadongdong ku bedek. Pokona kuntianak juring segala naon babok ku aing mah geus. Geus dikieu-kieu bae nya leuleum Allah cek cenah teh. Ngawani-wani maneh. Kabeneran pas kuburan aya nini-nini dek bising. Alakur jasa. Atuh pada nini-nini mah ruwag reuwig Bu. Ruwag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang ban kabeneran aju nyana sok mamawa sapu ban kieu. Kadel aku tadi. Ah iya, kuntianak dibabuk wae jak nyana teh. Atuh nini-nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger bae. Jeung tangkal kadongdongna buak lumpatnya. Datang ka kobong harengosan. Si harengosan mah cek babaturanna. Mangigun ti anak aing, babuk wae. Leh, beres teh. Teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana. Aman. Teu kebal salat subuh, era salat subuh ngaji. Isuk-isuk aya nini-nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit. Nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh. Ditanya ku santri, "Mang, ieu sa nini-nini cek cenah teh. Rek bawa ka mana? Ka rumah sakit." Kurang gitu, dibabuk jurig ku dikerbeting. Jadi nini-nini ge ku jada pajar dibabuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus eta nu borangan teh kos kitu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Uguh ucing. Allahu akbar tengah peuting. Allahu akbar. Beres cenah. Diuklah maca sholawat. Aya Cina nya. Wah, kajian kuku mah ge jurig ieu mah. Hatana geus kitu bae manu borangan. Geus ka jurig kajian kuku mah ge. Geus cenah robahna ge lalauna ketep-ketep es deui lah daripada aing ada ge mending es cenah teh. Aman ge. Ai isuk-isuk banggi ucing. Eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk. Kabeneran asup ka beheungna kantong keresek. Di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asa leumpang kersek-kersek asa leumpang kersek. Ho, cak anu keur penting teh ieu horeng jurig ieu. Tuh jadi kabobodo ku ucing Pak. Ya Allah. Eta borangan eta kos kitu. Entek teu kudu borangan-borangan geus. Udang penting. Geus, wudu, sarana lah. Geus teu kudu borangan cek kieu ge. Moal aya naon? Allahu Akbar. Brek-brek leh, moal aya naon? Eta kae pocong. Lah aing da mah. Eprak dibukain hehe. Je, pocong beneran tah. Duh. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah Maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang. Eta teh setan teh ngagerakeun Allah. Urang ngacicing ku Gusti Allah, setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teh kudu sieun. Mata ahli Allah teh kudu sieun. Begitu datang orang keur cicing ibadaha aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha wah lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit lain si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahueun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahueun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahueun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, eusina laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2. Katilu.
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahuan kana daun eta daun naon undek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahuan janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun ragag dina eta tangkal Allah nyahuan sesa daun anu nempel keneh Allah nyahuan ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantap teh tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hati ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbu tak yakin urang eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai maut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede daun leutik daun panjang daun leutik deui Allah nyahoeun masya Allah wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyaweun kana siki nu aya dina popoek bumi artina popoek bumi teh ieu teh majaz popoek teh bimana bawatinil ardi lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus ngabahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poe kagak luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apangeun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah ka cai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh telah terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima ka genep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jero nyahoeun eueuh hiji siki nu teh kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan pomo nu gede wala batin hiji siki bae kudu kanyahoan pomo sagala rupa eueuh teh kanyahoan nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ieu irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh dijamal ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa opat urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan lantaran unsur bumi berarti eueuh cai jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep jero taneuh hawa pae urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu pae jelema di jero taneuh teu pae kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum pae dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu
maha suci Allah. Tama urusan adat. Jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhuarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti. Cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim. Awas ya datang ka haneut bage bahaya saya. Boro-boro meuleuh haneut teh meunang. Seuneu datang ka dinya ngalentap-lentap atuh biasa bae. Malah ka asana kos Toshiba bae. Tan Toshiba AC. Ti sagala datang ka kerek. Di jero seuneu apel jadi. Anggur jadi, jeruk jadi. Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Urusan Gusti tamu. Nah iyalah jadi Allah teh apalin wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala ratbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetana di Lauhil Mahfuz. Jang naon Gusti Allah make nyatet di Lauhil Mahfuz atuh jang Gusti Allah nu uninga, Gusti Allah anu gitu naon al-musakin wal mutarik. Jang nembongkeun ka malaikat. Deuleu Gusti geus teu kudu laporan ka aing. Ayana naon deuleu ka di Lauhil Mahfuz. Kolam datang ka kuari neretet eureun nya kelan kolam. Penah papan bor nage lain cerita papan bor budak SD. Teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor. Teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor. Kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari neretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha Suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan. Lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz. Mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah gitu mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra. Malaikat neuleuh bae ka Haji Udin. Sek malaikat Israil mau kemana lu? Saminggu deui teh lelempangan ka Citra. Cek malaikat hendahan meuli jagung di Citra. Saminggu deui sia, saminggu deui dideukkeun bae ka lu. Malaikat mah tuh diberes segala rupa. Deuleuh kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin, neuleuh deui. Ye sampai deui sia. Jamna geus ditangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih. Datang ke waktuna aja. Beres. Dikeun ka Gusti Allah tempat. Di deuleuh kabeh. Ya Allah. Jadi nu kaliwat kabeh ge. Mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikanna anakna ceurik malaikat gideug. Malaikat gideug. Nuan matak gideug kunaon emang aing salah tah naon sih? Jatuh salah kok sia careurik sih. Pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Kabeh ge bakal paeh. Ja urang teh hirup datang ka ajal. Ieu datang ka ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu. Di malaikat ge bingung nya na. Careurik jatuh salah aing. Nya mesti dicarekan ku Gusti Allah. Henteu salah sia anu salah berarti turun careurik atuh. Jadi cengcerikan ge moal hirup deui. Kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat sia moal mangan sakali doa ieu bloon sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh eueuh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil Mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggam roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua
aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat pae. Lamun kaluar ruhul tamyiz sare. Jadi aya dua di awak urang teh sifatanana. Ketika sare ruhul tamyiz tadi kaluarkeun ruhul hayat bae di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhul tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhul tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruhul tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi. Jeung karuhun-karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang. Ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig. Ngimpi di udag-udag jurig. Lantaran ruhna di udag-udag ku anjing. Cia di udag terus. Begitu anjing eureun aya kunti anak beuki ngejat nyalimpet jana kagang hayang kiih nyana teh aya sumur wer ngompol eta kos itu ngayalah wa huwa alladzi yatawaffaq wa yatawaffakum bil-lail ruh tamiz dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah teu diasupkeun deui mata cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya man layun anhu hei nu sarare nu teu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teh diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamyiz urang nah yaqmidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, urang migawe naon bae nyaho urang macul, Allah nyahoeun, urang di pabrik, Allah nyahoeun, urang di pasar, Allah nyahoeun, urang di kantor, Allah nyahoeun. Pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun, majarah tuh. Naon ku urang dipigawe? Urang ku ari teh keur nyieun kursi, Allah nyahoeun, urang ku ari teh keur nyieun halu, Allah nyahoeun, urang keur nyieun mempagan nyacagan sulu, Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtu eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna deui wa galibna sok migawe mah banti barang Allah nyahoeun tah saenggeus Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teh kudu naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para rajang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggut segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang teh coba Ashabul Kahfi begitu muksal minatam li homatun sarifun sun manus kapal yatatun skitmir eta barang hudang teh nya handeule je begitu ya kitu amat cenah sedengkeun rarasaan ngan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bupa jangan amat eta kumis pugus yage
emang aing banyak atuh banyak gerak rongkom kabeh kayak orang teu arti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi kararia amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun Gusti Allah kayak kira Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi paweyasan ka bakal asana nu kolot mamal kaburu aduh cek do kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek mah tetep bae tah ieu kabeh ge galuan tindakannya Gusti Allah masyaallah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hiruk deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya 30 aya 40 aya 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees sudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqbo liuqbo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat pae beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang teu boga obat teu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang teu bisa nyuntik dokter pae geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modal ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal pae isdep bae isdep pae di ulah percaya ke dokter ulah percaya ke obat tambah sakadar syariat inget baga henteu masalah japaeh mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitan ajal bae aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kumal deui asana eta mah sakadar adat doang janur sehat ge modal aya jelema keur ngajulan kalapa gila kata golepak bae pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang can modal lamun bisa diojol ku urang dimusyawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusyawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dileungkeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dieu aya nu incuna ti heula bapa kolotna can modar-modar incuna ti heula bapa kolotna ge rimbasa duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon gila kreditan teu kabayar aceng mah ulawak aya hayang paeh kos kitu teh mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheeskeun dihudangkeun beurang peuting hees beurang hudang liuqbo ajalum musam datang ke ajalna geus teu bisa didorong ku obat teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh mun bisa kusuntikan Soeharto disuntik deui atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh-paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama ja sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta kabeh ulah modal nya modal bae Soeharto bae nu sugih modal atuh komo sia RT geus paehna ge paehna deui atuh tong mah paeh bae kabehan ge geus paeh apa selesai urusan paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik sageus babalik lain sakadar babalik summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi dek ngahela kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng eta mah sakadar dokumen hungkul tampak kitu ge Allah geus maha uningan tama beusi urang ngahela ye pan Gusti jasana henteu kitu raqib sin ada apa bos
Orang nerima rokep tukang karung. Gusti Allah doang. Naon Gusti? Ya, ngahelak coba bukuna. Tah. Tanggal sakitu poe sakitu sia sakitu tah eta paneta tah. Nu atid da ieu tah. Poe Minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tulisan. Mawa jablay tah aya tah. Menang di Citra aya paneta tah. Sia. Dekah laku mahal urang. Aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh majang dokumen. Nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang, kicep dikanyahokeun, denge dikanyahokeun, lempang urang dikanyahokeun, nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, disarekeun ku Gusti Allah, boro-boro tipetikeun ngaji ge nundutan nang Allah. Kalau masalah no problem. Oh masalah eta hiji kanikmatan antepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebab teh nuduk. Hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantes perang, santeusna mantes perang, Kangjeng Nabi terus berangkat balik. Sanggeus balik, kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas. Nundutan. Kangjeng Nabi nundutan. Ngageser ka dieu. Dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun. Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna. Nundutan deui Kangjeng ngageser. Ku sahabat dikeukeun deui. Katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae. Mangga Gusti liren bae mah. Urang leleson heula cek Kangjeng Nabi. Leleson teh cek urang Bandung, cek urang di mah. Nyaon eta leleson sih teh nyaho lah pokona leleson bae heulanan lah. Istirahat teh langsung ngampar. Kangjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula. Wahai para sahabat, lantaran ieu waktu geus jam 2:30, jam 3, ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae. Salah seorang memperhatikan besi ke waktu subuh pula hudangkeun. Geus bebeja lain dirarasaan sampai tas perang. Mangga sahabat teh. Mangga. Sahabat siapa kuntang kiting bae nya. Oh, sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi. Lelap anu luar biasa. Nu nungguan teh apan kuduna mah gujag-gijignya na ge sarua diuk. Barang diuk heula, reup hes. Ulah-ulah kurang ku kiai, ulah-ulah ku bos, ku Kangjeng Nabi ge hes bae. Menang sae teh hes Kang Allah. Ya Allah. Anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3. Ieu moal kebel ieu subuh, beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare, pulang ke hudangkeun. Mangga, cek sahabat teh, gua da jasa mangga. Nyana gujag gijig bae geus disiap-siapkeun wadah cai segala naon besi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat di antarana Abu Hurairah. Dah, nyanana diuk doang nyana di pansar Wacape, diuk nyalaner PS KBH. Terus datang ke jam 4, jam 4:30, jam 5, terus datang ke jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 geus nyorot panon poe kana hudang, pangheulana hudang Kangjeng Nabi. Begitu hudang geus kasorot, zuhur Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kangjeng Nabi teh aduh itu subuh ye tina waktuna. Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh dihudangkeun hudang barang hudang kaget cenah. Buat ieu jam sabaraha? Ulah ka jam sabaraha hudang heulana. Hudang. Hampura teh ulah ka hampuraan, hudang heula kabeh hudang. Isina nyana kurang kireum. Disebut atuh diberatkeun titah nungguan hees keneh bae sarua. Hees ka. Cak Kangjeng Nabi hees ieu menang Gusti Allah, hudang menang Gusti Allah. Nanya sahabat, Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha? Nang Gusti Allah mah teu doraka. Nu mantap urang Cikupang ngeunaheun we ge. Ke subuh-subuh teu doraka ieu. Ayat catetan di Kangjeng Nabi. Ya hees nang Gusti Allah. Nah iya tadi tah cak Gusti Allah
wa huwa alladzi yatawaffakum billail. Pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai Allah nu ngahudangkeun hees ya. Suara sapeker di masjid kaceuli urang. Kaceuli geus, malah make beker sagala supaya ngiringing. HP dipasang remote. HP mati tot, beker kering. Nu adzan ge Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dasar disimputan ku jurig. Ulah hudang. Cek jurig ditipan. Hudang jam 8 aja. Dek kaluan isin pan ngaran lagi kiai pan aya ka isin. Ustad biasa ngana ngarupa kos tu geus. Aca. Sorban. Biasa dia kopi. Cek jangan di salat kancan ya. Cek majikan bingung. Ya kaji di salat kancan ya. Jarang rasana nyencan itu tadi. Kaji emang di salat. Jamaah. Tenang. Geus tenang teh kirim-kirim. Asalna tadi pantare teu kuat kaji pada suatu wiridan deui blek deui bahes. Geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan. Oh heueuh meureun nya gitu. Jadi geus langsung tos subuh teh kaji puyeng geus teu wiridan deui geus kaji diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui. Cak pamajikan nya asalna ti tadi. Gitu kan pun bener kan? Nah, iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan bae. Mantak sahabat daros ai eta salat subuh kumaha ya Rasulullah? Di mana urang sare, kemudian urang teu hudang, dosa setik-etik aja. Tinggal kadiekeun mana doa. Mana tempat wudu? Kadia wudu Kangjeng Nabi. Ayo wudu kabehan. Ayo wudu kabehan. Ieu urang mah salat naon? Subuh. Niatna kumaha? Qada. Tah, bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qada, bejakeun ka Persis nu eueuh qada. Muhammadiyah jeung Persis teh cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada. Loh, jeung Gusti Allah mah lain cara manusa ge ka jelema, kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu. Soekeun sungutna. Bawa ka dieu tah angsongkeun kitab Muslimna tah Sahih Muslim. Tah, bejakeun aya tah. Jelas tah teh dina Sahih Muslim aya. Salat Kangjeng Nabi upacara heula ka para sahabat di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang qodona nu baling bagus segera. Nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan. Urang cikupa mah geus kudu bejaan teh mah geus paranti. Aya geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah. Justru qadaan geus biasa. Qadaan. Jadi aya qada atuh aya datanglah ka kuari geus seluruh mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qada di mana urang tinggalin salat qada tinggalin dina waktuna. Ko Muhammadiyah mah henteu, ko Persis mah henteu. Di aneh atuh make mazhab saha? Mun teu make mazhab atuh nepi ka manakeun eta hadis eta. Ja aya dina Sahih Muslim qada Kangjeng Nabi. Allahu Akbar qada. Make Allahumma hdini, make biasa. Allahumma hdina fi man hadayt